Ciri-ciri jelema kaluman versi tilu konyol. Jalema kaluman mah kadolor ngaku batur, kabatur ngaku dolor. Jelema kaluman mah edan eling. Keur nginjem eling ditagi edan. Janjina isuk sore. Jelema kaluman mah kalakuan mabok, judi, maksiat, ari manggian duit di jalan ngomongna rezeki anak soleh. Jelema kaluman mah ai kana udud nyandu, ai kana meuli cadu. Ari cek aing mah jelema kaluman teh ari ka batu celametan ari manehna pedit. Tah ari nu kitu teh ngaranna Pinter kodek. ren. Tah cek aing mah jalema kaluman teh mun dititah aya buruhan daek, mun dititah kerja bakti api-api sare. Tah jelema kaluman mah ari hareupeun sigan heueuh ari tukangeun ngomongkeun. Tah nu kitu teh kaleng bari neke. Tah cek aing mah jelema kaluman teh aing ka batur resep ngabanyolan, aing dibanyolan deui kadon ngadat. Jelema kaluman mah mun aya pangabutuh datang, mun eueuh pangabutuh hare-hare. Jelema kaluman mah aing mah bawa kayang lieur. Di titaudunan ngabalieun. Jelema kaluman mah ari HP alus tapi pagawean ngaos buat wae di batur. Jelema kaluman mah ari sira ditiung ari handap diriung. Jelema kaluman mah beungeut glowing ari beuheung hideung. Jelema